Ingat Muhammad, ketika anak-anak Adam teh ngaluarkeun turunan-turunan anak-anakna wa asyhadahum ala anfusihim, jeung Allah geus nyaksikeun ka para turunan-turunan Kangjeng Nabi Adam ala anfusihim terhadap dirina. Aya kitu kumaha? Ieu baheula teh Gusti Allah teh ngadamel langit jeung bumi, kemudian ngadamel Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, terus ngadamel seluruh anak incu Kangjeng Nabi Adam di alam arwah. Jadi kuari mah ieu teh tinggal ngalaksanakeun nu baheula geus didamel ku Gusti Allah di alam arwah teh, tinggal dikaluarkeun sesuai jeung tahun, bulan, minggu, poe jeung jam, detik, menitna. Anu baheula teh aya tulisanna mah jam moal kaluar kuari teh, urang matak aya kuari ieu teh geus aya di alam arwah. Nu mantak ieu teh geus kanyahoan sabenerna mah kalobaanna manusia teh sabaraha jeung sabaraha deui. Kanyahoan ku saha? Ku Gusti Allah. Urang mah teu bisa nganyaho. Ngan paling ge dicaritakeun tanda-tanda tere kiamat, sebab moal waka kiamat lamun roh masih keneh aya nu can turun. Kiamat teh di mana roh geus beak diturunkeun kabeh ka dunia kiamat. Satungtung roh can beak kabeh moal ka kiamat. Haji cenah kiai eta loba keneh, wallahu alam sih guna nanya ka aing atuh. Kanjeng Nabi ge teh jauh ngan ciri daung wa min alamatis saah, wa min alamatis saah, wa min alamatis saah, deket ka kiamat, tanda geus deket ka kiamat eta, tanda geus deket ka kiamat eta, tanda geus deket, berarti di ditu teh geus hampir sehat. Stok ruh teh geus terebeak. Di antarana wa min alamati saah, tidak ciri kiamat kasratu waladiz zina, loba anak zina, ambalaya. Stereh berarti waris ambalaya zina. Di pakotaan teh dipresentasekeun 60% zararina, 40% teu. Ieu kan ngeri urang ieu. Perzinahan komo geus aya HP mah. Perzinahan teh geus sejaritakeun anak. Jeung salaki di luar jeung salaki ka kantor nyana ngebel batur tek data masukkan beres. Masyaallah. Geus puguh karyawan kasa karyawan ku situ teman-teman geus cocodok bikangna jeung lalakina. Ieu permainan jelema